Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana pasal anu selanjutna nyaeta bagian paslun wal masu alal huffaini jaijun halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal wa mashu jeung ari ngusap alal hufaini kana dua sapatu. Jaijun eta menang bisalah sati syara itu kalawan tilu pirang-pirang syarat. Aya betadi'a tegasna kahijieun ngawitan ngamimitian jalma lubesahuma kana makena hufaini ba'da kamalit taharati dina sabada sampurna wuduna. Wa yakuna jeung yen bukti itu hufaini satiraini eta nutupan duanana lima halil ghusli kana tempat ngumbah minal qadamaini tina dua dampal sampeanana. Tina dua dampal sampean duanana. Wa yakuna jeung yen bukti itu hufaini mimma eta tina perkara yumkinu anu kongang naon mutaba'atul masyi. Nah, tuluy-tuluy dipake lelempangan alaihima kana itu hufaini. Al aslu ari asalna fi jawazil mashi dina meunang ngusap ma eta hadis rawa anu ngariwayatkeun hu kana itu ma saha Muslimun Imam Muslim an Jarir katampi ti Jarir qala ngadawu Jarir raaitu ningali kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala barina nuju papang Rasul summa tawaddoa teras wudu Rasul wa masa sareng ngusap Rasul ala huffaihi kana dua sepatu atau sandal dua sepatuna. Wa kana sareng bukti kalakuan yu'jibu eta salut atau kagum huka sahabat hadal hadisi naon hadal hadisi ieu hadis li anna islama lantaran saestuna Islam Jaririn sahabat Jarir kana eta bukti itu Islam ba'da nuzulil maidati eta dina sabada turun surat Al-Maidah pala takunu maka terbukti naon ayatul maidati ayat maidah ada lati anu nuduhkeun ala ghuslir rijlaini kana ngumbah dua sampean nasihotan eta anu nyalin lil masih kana ngusap hufaini. Qala parantos ngadawu sa'ana wa Imam Nawawi wa ghairuhu jeung lianna Imam Nawawi wa ajma'a jeung parantos mupakat sahaman jalma yang tadu anu milang-milang itu jalma bihi kana itu masih bil ijma'i dina mupakatna dina ijma'na ala jawazil masih kana meunang ngusap alal hufaini kana dua sapatu fil hadori dina waktu hadir di imah wasapari jeung dina esas nyanyabaan sawaun sarua bae kana buktos itu mashu lihajatin eta karana hajat aw li ghairiha atawa lianti hajat hatta yajuja sehingga meunang itu mashu lil mar'ati ka awewe al mulazimati anu netepan baitaha di imahna itu mar'ah wa zamnu jeung anu lumpuh alladzi anu la yamshi anu teu bisa leumpang itu ladzi wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Wa ankaro jeung inkar saha ar-rafidatu firqah rafidah naon ar-rafidatu firqah rafidah waman jeung jalma
tabi'an nuturkeun itu manhum kana itu Rafidah al-jawaja kana ngamenangkeun wa kadzalika jeung nya kitu deui Rafidah asyi'atu ari Syiah wal khawariju jeung kaum Khawarij. Qala parantos ngadaus Al-Hasanu Hasan Al-Basri wa Hasan Basri hadasani geus nyaritakeun kaula sabuna hadasani parantos nyaritakeun ni ka kaula saha sabuna 70 min ashabi Rasulillahi anu tetep ti pirang-pirang sahabatna Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu saestuna Rasulullah alaihi salatu wasallam kana eta buktos Rasul yamsahu eta ngusap Rasul alal huffaini kana dua sapatu. Faqad ruwiya jeung nyata diriwayatkeun naon al-mashu ari ngusap mujah al-mashu ari ngusap minas sahabati eta ti sahabat an Rasulillahi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala iku ari pirang-pirang makhluk la yuhsuna eta henteu kaitung naam sumuhun halil ghuslu naha ari dikumbah Abdul eta leuwih utama li'annahu lantaran saestuna ghuslu al aslu eta anu jadi asal wabihi jeung kalawan ghuslu qolat parantos ngadaosa Syafi'iyatu bangsa Imam Syafi'i wa jama'atun jeung golongan minas sahabati ti para sahabat minhum eta sapalina para sahabat eta tetep ti sapalina para sahabat Umar bin Khattab ari Umar bin Khattab wabnuhu jeung putraana Umar bin Khattab Abdullah tegasna Abdullah wa Abu Ayyub jeung Abu Ayyub al-Ansari anu bangsa sahabat Ansor radhiyallahu anhum ammil mashu atawa naha ngusap Abdullu anu leuwih utama wabihi jeung kalawan masuk qala parantos ngadauh saha jam'un golongan minat tabi'ina ti tabi'in minhum eta tetep tina sapalihna itu tabi'in asy-Syu'biyyu ari Imam Syu'bi wa Hamadun jeung Hamad wal hukmu jeung ari hukum fihi dina jawabna min hilafin eta tina parabutan ikhtilaf wa an Ahmad riwayatani wa an Ahmad jeung eta tetep ti Imam Ahmad riwayatani ari dua riwayat ngarajihu jeung ari qaula nuraje min humatina itu riwayatani al-masu eta ari ngusap Abdullu eta anu leuwih utama wasaniyatu jeung ari anu kaduana huma eta ari masu jeung ghuslu sawaun eta sarua bae wahdaru jeung parantos milih kana itu sawaun saha Ibnu Mundur min ashabi Syafi'i tina sapalina sahabat Asy-Syafi'i ashab Asy-Syafi'i wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga wa fihi jeung eta tetep dina itu masu ahadisu sanuriduha ari pirang-pirang hadis sanuriduha nanti bakal ngadatangkeun ka kaula bakal ngadatangkeun kaula kana itu ahadis bi mahalliha dina tempatna ahadis insyaallah taala wallahu jeung ari Allah alamu eta langkung uninga ida arabta di mana-mana hoyong terang anjeun di mana-mana hoyong terang anjeun di mana-mana apal anjeun hadza kana ieu mashu pali jawa jelmasi maka eta tetep kana meunangna ngusap al hupaini kana dua sapatu syaratoni ari dua syarat aduh mari salah sahijina itu syaratoni ayal basa eta yen make jalma al hupaini kana dua sapatu jami'an barina sakabehna ala taharatin eta netepan dina susuci kamilatin anu sampurna palau gosala maka lamun ngumbah jalma rijlan kana hiji sampean sumala bisa tuluy make jalma huffaha kana sapatu jalma summa gosala tuluy ngumbah jalma al-khura kana
sampean hiji anu sejen sampean anu sejen wala bisa jeung make jalma hupaha kana sapatu anu sejen lam yujzi maka henteu nyukupkeun naon almasu ngusap li annahu lantaran saestuna jalma lam yadhul huma eta can ngasupkeun jalma huma kana hufaini ba'da taharatin dina sabada susuci kamilatin anu sampurna walau ibtada'a jeung lamun ngamimitian jalma Allah besa kana makena wa huwa jeung ari itu jalma mutahhirun eta anu suci summa ahdasa tuluy hadas jalma qabla an wasolatir rijlu qabla an wasolat dina samemeh yen nepi naon ari rijlu sampeana ila qadamil hufi kana dampalna al hufi tina eta sapatu lam yuji maka henteu nyukupkeun naon almasu ngusap naso parantos nganaskeun alaihi kana itu lam yajzu saha Syafi'i Imam Syafi'i fil ummi dina kitab al li anal yang tibaro lantaran saestuna anu diitung-itung biqararil hufi eta tetepna sapatu la bisaki lain bitis wah taja jeung parantos ngaujahkeun lidzalika wah taja jeung parantos ngaujahkeun Imam Syafi'i lidzalika kana itu lam yujzi bi ahadisa ku pirang-pirang hadis minha eta tetep tina sawarena itu hadisul Mughirati ari hadis Mughirah radhiyallahu taala anhu ti Mughirah qala parantos nyarios Mughirah saka betul ngocorkeun kaula al wadu'a kana cai wudu li Rasulillahi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palaman taha itu maka samang-samang sanepi kaula ila rijlaihi kana dua sampean Rasul ahwa itu maka turun kaula ilal hufaini kana dua sapatu li anza'ahuma karena rek nyabut kaula kana hufain kaula parantos ngadawuh Rasulullah da'huma kudu ninggal anjeun kana hufaini fa ini maka saestuna kaula ada holtuhuma eta ngasupkeun kaula hak huma kana itu hufaini tahirataini eta suci duanana rawa ngariwayatkeun hukana hadis Syaikhuni Imam Syaikhuni wal wadu'u jeung ari lapad wadu'un bi fathil wawi eta kalawan patah wawu fa'allala maka ngelatan alaihi Rasulullah alaihi salatu wassalam fa'allala maka ngelatan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawajal masih kana meunang ngusap bi taharatihi kalawan bersih duanana ingdal labsi dina nalika makena wal hukmu jeung ari hukum yaduru eta muter-muter ma'al illati muter-muter itu hukum ma'al illati sarata illatna wa asroha jeung parantos mertelakeun min hadza matina ieu hadis naon ma perkara rawa anu ngariwayatkeun hukana itu ma saha Syafi'i Imam Syafi'i anil Mughirah ti Mughirah qala parantos ngandauh Mughirah qultu nyarios kaula ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsahu ngusap kaula alal hufaini kana luhureun dua sapatu qala parantos ngandauh Rasul na'am sumuhun idza adkhaltahuma di mana-mana ngasupkeun anjeun huma kana hufaini tahirataini barina suci duanana walabdu idza syaratu walabdu jeung ari lapat idza jeung ari lapat idza syaratun eta syarat wa in kanat jeung lamun sanajan bukti itu idza dzoropan eta jadi dzorob wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga asyaratus sani ari syarat anu kadua anna ayakuna eta yen bukti naon al khaffu sapatu solehan eta pantes lil masih kana ngusap wali solahiyatihi jeung eta tetep kana naon teh patut kelayakanana
itu mashu umurun ari pirang-pirang perkara. Al awalu ari anu kahijina ayasturu eta yen nutupan naon al hupu sapatuna jami'a mahallil ghusli kana sakabe tempatna ngumbah. Minar rijlaini tina dua sampean. Palau kosoro maka lamun pendek itu sapatuna an mahallil pardi tina tempat pardu lam yujisi eta henteu nyukupkeun naon almasu ngusap alaihi kana itu mujah bila hilapin kalawan henteu ihtilap li anna ma lantaran saestuna perkara doharo anu zahir itu ma wajibuhu eta wajib eta wajib naon al ghuslu wajib eta wajib al ghuslu nyaeta ngumah. Wa fardul mustatiri jeung ari parduna nutupan almasu eta ngusap wala qaila jeung ulah ngomong ulah nyarios bil jam'i kalawan kumpul bainahuma antara itu masu jeung ghuslu payaglibu maka ngalindih naon al ghuslu ngumbah li annahu lantaran saestuna ghuslu al aslu eta asal. Kopi Jawa masih jeung eta tetep dina meunang ngusap alal muhriki kana non kana dobol kaulani ari dua kaul li Syafi'i anu tetep ka Imam Syafi'i al qadimu ari kaul anu qadim al jawaju eta ngameunangkeun malam yatapahash salagi dina salagi henteu ruksak li annal masalah antaran saestuna malam yatapahas dina salagi henteu ruksak itu khoffi li annal masalah antaran saestuna ngusap rukhsatun eta kamurahan wa taharruku jeung ari dobol yaglibu eta ngalindih fil aspari dina leuleumpangan yaglibu eta ngalindih itu taharruk fil aspari dina leuleumpangan wa hiya jeung ari itu aspar mahallun eta tempat ya ta'azzaru anu hese al islahu anu hese naon al islahu mereskeunana pihi dina itu mahal galibna palau manana maka lamun nyegah kaula almasa kana ngusap ladoko maka tangtu rupak naon babur rukhsati bab kamurahanana wal azharu jeung ari kaulana azhar annahu eta saestuna masu la yajuju eta teu meunang itu masu lima karena perkara kulna anu ngadarawuh kaula kana itu ma di annama lantaran saestuna perkara zuharo anu zahir itu ma yajibu eta wajib naon gusluhu ngumahna itu ma walau taharraqat jeung lamun dobol naon an zuharatu luarna awil batonatu atawa anu jerona jaja maka meunang naon almasu ngusap ingkana lamun bukti naon albaki sasesana sopikon eta kandel wila jeung lamun henteu kana pala ala sahihi pala maka henteu jala wa illa jeung lamun henteu kana pala maka henteu jala jaja atuh lain jala maka henteu jaja teu meunang ala sahihi netepan kaula nu sahih ngopi heula wayukosu jeung disaruwakeun ala hadza kana ieu ala hadza ma kana ieu perkara idza taharraqa di mana-mana dobol ieu di mana-mana dobol itu hukum minadz-dzaharati dan nanti anu tetep tina anu luarna maudiun naon maudiun hiji tempat wa minal batonati jeung tina anu jerona
naon maudhi'un hiji tempat, la yuhadzihi anu henteu meneran itu maudhi kana tempat, walau kana jeung lamun bukti naon al khuffu sapatuna masyqul qadami eta soeh dampal sukuna, wasit bil ari mahalla dina tempatna al asyaki soehna, mahalla syaki dina tempat soehna. Fa in dhahara maka lamun dhahir ma'asyaji sarta nutupan naon syai'un hiji perkara lam yujzi maka teu nyukupkeun naon almasu ngusap. Wa in lam yadhar jeung lamun henteu dhahir itu hufaini jaza maka meunang mashu ala sohihi netepan kaulana sohih alladzi anu nasona parantos nganaskeun alaihi kana itu ladzi saha Syafi'i Imam Syafi'i. Falawin pataha maka lamun muka minhu tina itu hufaini naon syai'un hiji perkara bi mahallil fardi dina tempat fardu batola maka batal naon almasu ngusapna fil hali dina waktu harita. Wa illam yadhar jeung lamun henteu dhahir naon syai'un hiji perkara li annahu lantaran saestuna kalakuan idza masya di mana-mana eta di mana-mana leumpang jalma dhaharat maka dhahir itu mahal. Wallahu jalla Allah a'lam wa tarangkung uninga. Al amru sani ari perkara anu kadua ayakun eta yen bukti naon al hufu sapatu kawiyan eta anu kuat bihaisu yumkinu sakira kalawan sakira-kirana kongang mutaba'atul masyi tuluy-tuluy dipake lelempangan alaihi itu sapatu biqadri kalawan saukuran perkara ya taju anu butuh ilaihi kana itu ma naon al musafiru nyanyabaan fi hawa ijihi dina pirang-pirang pangabutuhna ingdal hoti dina pirang-pirang pangabutuhna musafir ingdal hati nalika turun watir hali jeung budal naon budal teh di anal masalah antara saya sudah ngusap ruhosun eta pirang-pirang kamurahan lima karena perkara tada'u anu nirak-nirak ilaihi kana itu ma naon al hajatu pangabutuh pilubsihi dina makena hufaini mimma tina perkara yumkin anu kongang naon mutaba'atu tuluy-tuluy naon mutaba'atul masyi tuluy-tuluy leumpang alaihi kana itu hufaini wa huwa jeung ari itu ma kadzalika eta nya kitu di saperti ma yumkinu wa ma jeung ari perkara la pala anu henteu lidzalika maka henteu ma yumkinu. Qala parantos ngadawuh sa Syekh Abu Muhammadin tegasna Abu Muhammad wa aqallu haddil mutaba'ati jeung ari saeutikna batas tuluy-tuluy dipake nyaba al mutaba'ati tuluy-tuluy dipake nyaba ala takribi kurang leuwih la tahdidi lain pembatasna masapatul qasri eta lalakon ngosor salat. Waqala sareng parantos ngadawuh Syekh Abu Hamid tegasna Abu Hamid yuqaddiru ngira-ngirakeun itu Syekh bisalasi amyalin kana 3 pirang-pirang mil wal awwalu jeung ari kahijina al mu'tamadu eta anu mu'tamad wala farqa jeung teu aya bedana bima dina perkara yumkin anu kongang naon mutaba'atul masyi tuluy-tuluy lempangan alaihi kana itu hufaini baina ayakuna dina antara yen bukti itu hufaini min jildin eta tina kulit au min sya'rin atau tina bulu au min qutnin atau tina kapas au lubdin atau tina bulu singa. Amma anapun ari perkara la yumkinu anu teu kongang naon mutaba'atul masyi tuluy-tuluy lelempangan alaihi kana itu hufaini imma li du'afihi karena lemahna hufaini kal muttakhadhi seperti anu dijieun tina lamak minal hiroki
kal muttakhadhi seperti anu dijieun minal hiroki tina lamak al hofifati anu carang wanawiha jeung sabangsaning hirok wakata jeung kitu deui jawaribu supiyati ari naon teh ari kaos kaki tina bulu allati anu la tamna'u anu henteu nyegah itu lati nufudal ma'i kana tembusna cai palaya juju maka henteu meunang naon almasu ngusap alaiha kana itu lati wa imali kuwatihi jeung wa imma likuwatihi jeung samang-samangsa karena kuatna hufaini kal muttakhadhi seperti anu dijieun minal hadidi tina besi wanawi jeung sabangsaning hadid palaya juju maka teu meunang naon almasu ngusap alaihi kana itu hufaini wa qaulu syaihi jeung dauhan syekh alal hufaini kana lapat alal hufaini yukhadhu eta dicokot minhu tina itu kaul syekh annama naon annama saestuna perkara la yusamma anu henteu diaranan itu mah hufan kana sapatu laya juju maka henteu meunang naon almasu ngusapna alaihi kana itu mah hatta law syadda sehingga lamun nalian eta si jalma rijlihi kana sampean jalma kit'ata jildin kana naon sateuk-teuk tina kulit bihaisu lataro kalawan sakira-kirana henteu katingali naon albasyaratu kulitna wa amkana jeung kongang naon mutaba'atul masjid tuluy-tuluy dipake lelempangan alaiha kana kit'ata jildin lam yuji maka henteu nyukupkeun naon almasu ngusapna alal mazhabi netepan mazhab wa qata'a jeung mastikeun Imam Nawawi bihi kana lam yujzi fir raudhati dina kitab raudhah wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga al amru salisu ari perkara anu katilu ayyamna eta yen nyegah itu hufaini nufudal ma'i kana tembusna cai fa illam yamna maka lamun teu nyegah itu hufaini pala yajuju maka teu meunang naon almasu ngusapna alaihi kana itu hufaini rojihi netepan kalau anu rojih di anal golibal antara saestuna golib nabil hufafi dina pirang-pirang sapatu kaunuha eta ayana hufaf yamna'u eta nyegah itu hufaf nufudal ma'i kana tembusna cai patan soripu maka mengkolkeun naon anu susu pirang-pirang nas ilahi kana eta huf al amru rabi'u ari perkara anu kaopat ayakuna eta yen bukti naon al khawfu mujah naon al khawfu sapatu tahiron eta anu suci qala parantos ngadawuh saha ibnu rib'ah ittafaqo geus mupakat naon al ashabu ashab kapatan bari nasakabehna alastiroti kana nyaratkeun kaunihi kana nyaratkeun buktina itu hufaf tahiron eta suci pala yajuju maka teu meunang al hufin kana sapatu muttakhadhin anu dijieun min jildin tina kulit min jildi maitatin tina kulit bangke lam yudbag anu teu disamak itu jildun qala parantos ngadawuh musannif fid-dahairi dina kitab ad-dahair audu bigo atawa disamak itu jildun wa tanajjasa jeung kanajisan itu jildun malam yathur dina salagi encan suci itu jildun limtina is-sholati karena kacegahna salat bihi kalawan itu jildun wa kadza jeung nya kitu deui kaul soroha tos menetelakeun bihi kana itu kadza sanahu Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi dina syarah kitab al muhadzab wallahu jeung ari Allah a'lam eta langkung uninga alhamdulillah urang lajengkeun deui kana kana video anu selanjutna hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh